Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 5. Wal maqalatul asyiratu maqalah nu ka-10 an ba'di zuhadi eta tetep tina sapalihna ahli-ahli zuhud wahum sareng ari tu zuhad eta alladzina jalma-jalma itakoru anu mandang hina itu ladina adunya kana dunya walam yubalu sareng teu peduli itu ladina teh biha kana itu dunya bal akhodu balik tanyokot itu ladina min hatina itu dunya qadra darurotihim kana ukuran kana kabutuhna itu ladina eta nu disebut juhad euy. Jadi teu ngalirik kana urusan dunia. Jadi mau dunia teh ngan saukur kabutuh, sakabutuhna unggul. Butuh mobil, meuli mobil, butuh motor, meuli motor, butuh baju, meuli baju. Sabab naon keur ibadah. Geuning dina min husaniyah oge. Jadi ibadah itu. Ngadawukeun kieu anjeunna teh man sing sajalma adnaba anu migawe siman teh dan ban kana dosa. Ayat hamala tegasna mikul si eman hukana itu dan ban wa huwa bari ari itu si eman eta yadhaku nu seuri si eman wal halus sareng ari tingkahna eta ana usahana si eman eta ya pro hubunga itu si eman teh betahamulihi kumikulna itu dan ban si kehedna teh jalma anu nyieun dosa bari seuri tingkahna eta jalma teh bunga dina migawe dosana kade hati-hati. Bunga ku dosa bangga ku dosa pa innallaha maka sanyana Gusti Allah eta yadkhulu ngasupkeun itu Allahu ka itu si iman. Yudkhilu ngasupkeun Allah ka itu si iman annaro kana seuneun neraka wa bari itu si iman eta yabki nu leweh itu si iman teh. Menggawe dosa seuri engke masuk neraka maneh leweh sia teh. Kada ya urang teh pangeling-eling keur urang. Li anna haqqaha karana haqqahu karana sanyana hakna si iman eta ayanda mayenta kuduna langsa si iman teh. Wa yastaghfiro sareng maca istighfar si iman Allah taala ka Gusti Allah taala lidalika kana itu man adna badan ban. Sakuduna mah sia teh euy lewe nalangsa maca istighfar kalau ieu kalah make seuri maka isukan asup neraka na bari ceurik. Naudzubillahi min dzalik ya Allah ya Rabbana kudu rasa sieun urang migawe haram teh ya Allah jauhkeun ya Allah. Wa man sing sajalma atau anu taat siman wa huwa bari ari tu siman eta yabgi anu ceurik siman hayaan karana rasa izin minallahi taala ti Gusti Allah taala wa khaufan sareng rasa sieun minhu ti itu Allah taala ala taksirihi kana lalawara di itu siman pitil ka taati dina itu taat. Sakuduna urang kieu taat ka Allah urang bari ceurik ku sabab rasa izin difasilitasi ku Allah tapi urang ngalaksanakeun kewajiban jauh tina kasampurnaan. Rasa sieun ku Allah tina fasilitasna sieun teh mah teu kasukuran sehingga urang lalawara dina taat ka Allah. Ta ieu teh nu kieu fa innallaha maka sanyana Allah nuhun ejanya. Fa innallaha maka sanyana Allah eta yudkhilu ngasupkeun Allahu ka siman aljannata ka surga wa huwa bari ari tu siman eta yadhaku bari seuri si iman teh. Aya purohu tegas nama bunga siman goyatal parhi kana panghabisana bunga diusuli matlubihi karena hasil anu disuprina siman wahwa sareng ari tu matlub eta apullahi taala panghampuran Allah taala. Duh isukan teh urang bakal kitu. Ayeuna urang capek ngaji, capek ibadah, capek masakatna taat ka Allah bari ceurik sagala rupa. Tapi isukan urang sadayana bakal tersenyum dina nalika meunang panghampurana Allah diasupkeun kana surgana Allah. Amin ya Allah ya Rabbana. Urang mudah-mudahan ya kudu gede harapan urang husnudon ka Allah, urang meunang panghampura ti Allah sabab ayeuna oge ye urang teh keur neangan hampura ti Allah. Wal maqalatul hadiyata asyarata hari maqalah ka-11 an ba'dil hukama eta tetep katampi itu sebagian ahli hukama ay al auliyai tegasna pirang-pirang walina Allah.
Alhamdulillah jadi beda kopi. Duh, segar duh. Suruput kopi na. Nun kenyot ududna. Kieu ngadawukeun kieu. Latah kiru ulang anggap hina marane kabeh teh adunu bakana dosa asigoro nu leutik. Ulah sok anggap enteng kanu dosa leutik maraneh teh euy. Urang teh ulang anggap enteng kanu dosa leutik. La tangudu ulang ngitung-ngitung maraneh kabeh kana itu dulu busigor-sigoron kana leutikna apa inna maka sanyana itu dunu busigor. Eta tata sya'abu bercabang-cabang itu dunu min hatina itu dunu busigor non adunu bul kibari pirang-pirang dosana gede. Waedonnya kitu deui rubamaya kunu terkadang kabuktosan non godbullahi ta'ala benduna Allah ta'ala pitil kasigori dina itu dosa nu leutik. Kahade ya ulah sok nganggap enteng kana dosa leutik kena salah ka salaki teh atau ka pamajikan nyeun dosa atawa ka anak. Ulah nempo dosa leutikna sabab tina leutik bercabang bisa jadi dosa gede sabab lila lama jadi gede da terkadang loba pisan bendu Allah nu entrep dina dosa nu leutik. Oh, innallaha akhfa suhtohu fi maksiatihnya. Jadi Allah nyumputkeun suhtohu kana benduna Allah fi maksiatih dina maksiat nu leutik eta teh euy. Loba jalma geuning nu ahli ibadah tapi asup neraka gara-gara ucing. Ahli ibadah nama. Tapi asup neraka ku sabab ucing gitu kan. Bisa jadi pas benduna didinya ya Allah, ya Robbana ya Allah. Tah eta euy. Jadi ulah nganggap enteng karena dosa leutik gitunya. Wal maqalatu saniyata asyarata ari maqalah nu ka-12 eta ani Nabi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam la saugirata teu aya dosa leutik mal isror sarta nanganggerkeun urang kana dosa. Fa inna maka sanyana saugiro eta bil muadobati kalawan ngalanggengkeun alahi kaliha kana itu saugiro eta ta'dimun jadi gede nya ta'adumun jadi gede patasiru maka jadi itu sogiro eta kabirotan nu gede jadi gede yang kemana di gunung-gunung mah jadi gede di loba waedonya kitu deui inasanyana itu sogiro ala ajmi istidamatiha kana ngajamna nganggerkeunana itu sogiro eta tasiru jadi itu sogiro eta kabirotan nu gede. Fa inna niatal mar'i maka sanyana niatna hiji jalma pil ma'asi dina pirang-pirang maksiat kanat kabuktosan. Itu niat eta maksiatun maksiat. Angger kene maksiat sanajan dosa leutik ditumpuk-tumpuk jadi gede sabab jadi hahalang tina hate timbulna hidayah ti Allah. Beki loba percikan-percikan hitam dina hate sehingga cahaya Allah moal bisa muncul tina hate akhirna anggahota badan moal bisa dibawa ibadah gitu euy. Ade dosa leutik oge duh ya Allah. Waedonya kitu deui nasanyana sogiro. Lain eta kata we. Geus wala kabiro tasarang teh aya dosa gede mal istighfari sartana dibarengan jeung istighfar. Ay at-taubat tegasna mah tobat bisuruti haku syarat-syaratna tobat. Paina tobata maka sanya tobat eta tamhu ngahapus itu tobat teh asarul khotiati kana tapakna kasalahan ya gitu. Barengan orang boga dosa gede teh asal nu hablum minallah barengan urang ku tobat terus ku syarat-syarat anu bener. Ngajam moal balik deui rasana langsa. Nu bener-bener urang teh moal balik deui kana eta dosa terus diistighfaran matak ngahapus tah kana tapak kasalahan. Geuning euy dina kisah aya jalma anu ahli maksiat ya aya ulama teh kalajina mabok ahli maksiat jadi maksiat begitu tapi bener-bener ku Allah teh manehanna teh nya anjeunna balik ka Allah teh tobat nu bener-bener akhirna masyarakat nepi kana poho kana dosa manehanana poho ka dosa anjeunna akhirna manut we teu pernah ngabahasakeun dosa-dosana deui sabab naon dihapus tapakna ge ku Allah
wa in kana sanajan kabuktosan itu khotiah eta kabiratan nu gede tuh sanajan gede tapi tetap kunya akanya Allah ku Allah dihapus. Aduh suku do dia yang ngopi seger pisan. Mudah-mudahan orang tiasa bebarengan isukan ngopinya nu ngopi ieu teh ngopi dina kanikmatan Allah insyaallah di surga Allah. Di dunia ge kudu kasan urang teh ngopi bareng diantos di pangandaran sadayanya. Mudah-mudahan Nabi tiasa silaturahmi ka hiji-hijina. Amin. Ruwiya diriwayatkeun hadal hadis kana ieu ada limi an Ibni Abbas lakin bitakdimil jumlati tetapi ku ngaheulakeun jumlah al akhiratin akhir anil ula tina nu awal. Jadi kieu la kabirota mal istighfar wala sogirota mal isror gitu nya. Wal maqalatu saniyah wa salisata asyarata ari maqala anu ka 13. Kila diucapkeun hamul arifi ari pamaksudana ahli makrifat eta asana ngalem ka Allah aya muradul arifi ari nu dipika arepna nu dikarepkeun ku ahli makrifat billahi ka Gusti Allah eta asana ngalem alallahi ka Gusti Allah taala bijamili sifatihi ku alusna sifatna Allah wa hamuzahidi sareng ari pamaksudana jalma nu juhud eta doa aya muradul mu'ridi ari nu dikarepkeun ku jalma nu ngabalieur ani zaidi tina anu leuwih ala qadil hajati kana ukuran pangabutuh minad dunya tina dunya biqolbihi ku hatena itu zahid eta doa wa huwa santu doa eta atadarru DP nya handap asor ilallahi ka Gusti Allah taala bisu alima kunyuhunkeun perkara indahu mungguh Allah minal khairi tina kahalusan kitunya ari ahli makrifat mah terus salilana hayang ngalem ka Allah sabab ku betahna deukeut jeung Allah ku alus-alusna sifat Allah. Ari zahid mah jalma nu juhud mah terus hayang ngadua dirina teh ngarendahkeun diri di payunan Allah nyuhunkeun perkara nu aya di dasandingan Allah nyata tina sadaya rupa kaalusan ku bakat naon betahna caket jeung Allah seueurna katenangan jeung kaalusan kitu. Li anna hamal arifi kana sanyana pamaksudana ahli ma'rifat robbahu ka pangeran itu arif la sawaba lain ganjaran